Raksa Art Production. Banglus lampahna nyatana ieu kilat berajaan nuju ngudag-udag sadaya putra Pandawa anu sami bubar katawuran dilantarankeun ku diamukna ku kilat beraja. Kurang tenen dihandelem siem gesan sampureun cagtuga dihanjuang siang gesan alawi. Sumangga gentos ieu carios ngawiosakeun kawontenan ing salebeting padepokan Tumaritis Lurah Semar Badranaya Astra Jingga Udawala Nalagaring. Semar gelaring Semar kuncung danawuyung Siti Bangkar Semar yawenang Semar kuncung danawuyung Galuda pagsijatayu ngawang-ngawang manis dayu wiyan sanes kara nu dituju urang tema urang kesati desimang delungan rampanjang Ambuing kararumpul kabeja. Oh syukur sing tarawaka jaju sakudung deui ya. Nete ngarasa bungah barina bagja dume urang bisa riung mungpulung bengkok ngaronyo kuryung mumpulung na silih asa silih asih silih asu silih pikanya urang sarwa jeung ngalaksanakeun sabagian iman urang ka pangerannya sabab dina riungan ieu mun sakomo diwengko ku rasa deudeuh diwengko ku rasa pri kemanusaan yakin ieu manusia bakal ngalaksanakeun jalan kahadean lain nya kitu teh urang ayeuna di alam dunya ulah rek aing-aingan ulah rek nyapa salia kudu sauyunan sabilulungan sapepait sama manis sabage sacilaka dina ngoning urang ngajalankeun pancen naon bae ja. Oge sajabana ti kitu deui. Mararane teh katempuna keur narakolan gamelan. Sing dararaek ngamajukeunana. Sabab mungu ari pangarti mata ya tepi pangabisa mata aya lebahna. Ulah ngarasa cukup ku sakitu. Nyajang. Sabab teu kurang-kurang jalma nungtut ilmu sanajan bari jeung geus meunang gelar sarjana. Da tacan kabeh ilmu dunya anu ti pangeran kaancikeun dina atina. Tetep keur manusia masih kena aya dina sarwa kakurangannya ja. Tak kulantaran kitu ne. Mikarab kamararane sakabeh dialalajar. Dina nganung harti nungtut panemu keur mararaneh bekal hirup. Nyiar pangabisa keur maneh bekal mulang ka alam asal. Lai. Bekal di alam dunia sing loba harta bana bekal balik ke alam asal sing loba amal perbuatan.
Tapi nyata gitu ilmu mah perlu dituntut sabab amal tanpa ilmu pamohalan bisa hade. Moal bisa hirup. Moal bisa bener tur pantes. Ya Ju? Iya. Kamana ari si Astra Jingga? Ya. Cing kadieu gitu. Ngan sanajan barina kitu moal ngamak lamun nek mental lagu ka maneh. Cingan. Jigana ne lamun wayah ke di barere lagu ku diri mararaneh lagu anu sakirana matak nyong kelit tina ati. Nu rekab dina hatene ngancik dina ati sanubari kalayan ngajeng jenangan-angan. Cing. Oh, ari pangabeg lagu nu leuleus liat tapi benang diigelan eta we kabegine. Coba aja. Lagu naon kira-kirana? Alah, naon nusok ngajajar dina pager teh naon jang? Nu daun rarubak. Oh, nya lagu Talbo. Hah? Naon jang? Naon sakali deui? Tablo. Oh, Talbo teh ya. Nya naon atuh dulu? Tablo. Nya lagu nu leuleus, nu beunang diibingan. Tablo. Omboy. Bisa eta aja. Cing. Sok tablo diiglan ku nek darja. Raksaat Production. Si orang tajam nafsu Gitu gejang. Moalnya rumah lamun nek paeh. Moal dulu. Katarima kune sorang. Naon sababna pangna kitu? Lamun nek geus paeh maneh rek nyekar ka kuburan nek kade ulah poho. Hah? Naonana? Gamelan kudu dibawa mararaneh kabeh kudu datang nepi ka kuburan ulah nunutan. Lagukeun lagu anu bieu nu kumararaneh digawekeun. Enya lagu tablo teh aja. Di mana reng gamelan bawa maneh baralik. Sinen mah ulah.
rek diajak dansa kunde di jero kubur ju. Hah? Iya, pae sot teh udah jasa. Rasa mah aya kene. Ka dia gitu si asla tinggal buru-buru ja. Cepot, ka dia ada lei-lei. Ai. Naon du bapak di kegeruan wae lah. Saha? Buset ngeunah euy. Woi. Ngalak kuy. Ya, ajan gembira ge dewe ka kesal nu aya. Dia gareng. Dawala. Rek naon atuh gegeruan kepada beliau. Ih, batur keur ngalenggut teh. Keur nyacapkeun ka panasaran. Nyapanon hayang nutup amanya panasaran laksanakeun bari diuk-diuk oge. Kabeh kahayang jelema kudu dilaksanakeun. Komo kahayang panon. Ngan lamun ngalaksanakeunna deukeut uing. Aduh aing. Nya moal teu berat perbawana ka balarea. Lantaran penyakitna milu. Mani kesel kamsir. Aduh, aing. Kebina-bina teuing atuh. Nya. Rek naon gegeruan kepada hamba teh? Cong hamba-hambaan tampilin ku aing kalenger sia lah. Sebel wae aing kayang catur di geron kudeek teh buru-buru nyampeurkeun. Ulah talang keleleda boga umur sabaraha hiji sih sia teh. Geus ngasaan bedog aing can. Aing dibacok beungeut ku aing kelenger sia. Nya can nya, pokona mari kitu mah ngamak. Paingan beungeutna beureum mani eucoy. Mani watir eta ningal manehanana matak nyeri hate bah oking. Aduh aing kabina-bina teuing atuh. Lain kieu dawala ieu ceuk dewek mah. Naon ngajakan ngomong teu puguh teresep aing nya. Ya bener sih yang ngomong. Mangeus tuh bapak tos calik. Maneh ulah heureuy teuing. Bapak-bapaknya orang-orang da urang mah jauh di lebah dia cuma ya bapak itu. Cenah pokoknya mah cileung mah jeung dewek. Ulah sok ngahiji jeung kolot tah mali. Urang rumah sabudak keneh. Budak-budak 70 mah nya budak eta biwir geus bukan. Bari jeung geus campur deui. Piraku budak campur huut badag. Aya huis campur huut badag. Pun eta huis meuni nyukur. Nu menyukur mah lain huis. Nya hunyurna tak-tak. Aduh ampun aing. Ieu dawala ieu. Arek kumaha sih atuh kabina-bina teuing? Ieu na cileung cerewet-cerewet teuing atuh. Cicingna kumaha dewek nu ngatur. Ayeuna kieu. Ieu kumaha? Dewek. Buset ayi euy aing beuki heula kunaon beuki watir na bobogetna. Ih dewek teh keur ngomong apa nya teh? Ke heula ieu. Ke
Ingat. Eta Tirta beungeut. Mau naik pangkat pisan. Ingat. Eta mah beungeut salah si tadina. Salah hurip. Huripna ku oces. Ingat. Jeung jigana meureun beungeut model kieu mangkena ku guludug terusnya. Paehna ge moal jamuga. Eta si Dawala ari ngomong Gusti nu Agung. Ngahina terus ilaing. Atuh da eta pamanten upami dibandingkeun sareng juru kawih maijah mani jauh tanah ka langit. Maijah lamun cara mobil Fiat. Lamun cara mobil Chevrolet. Manehna lamun cara mobil sepak bor tas ti dagor euy. Aduh aing. Keun ada mobil keneh. Sabar, hate kira-kira tuh. Kajen sarua mobil keneh ieu. Aina lamun cara tutumpakan neng ijah tumpak taksi. Tumpak oplet kol mini. Manehanana tumpak sengotan. Ya kira na udah itu tumpakan. Eueuh keur aka mah pantasan eta pasaran ongko. Digotong ku obatan ku batur. Watir euy. Ayi. Lamun cara niup. Neng ijah niup pelendungan. Uing niup tarompet. Si ake keur ngadelukeun niup. Niupan bujur hayam. Majarkeun teh cenah bujur hayam mah lamun ditiup teh mual cenah. Remik. Majar teh ngajak imut pada eta meureun ari ditiup teh kerenyu. Jika bibir dimonyongkeun ting. Si aka kana bujur hayam ampun ting eta bujur hayam meuni kelas bibir tukang ngerebab. Aduh aing susah. Ayeuna lamun cara ngaloklok. Mas Nayaga sadayana upami ngaloklok nognya. Juru kawih mah nog hayam. Nayaga nog kebo. Aduh aing. Ning ijah lamun cara kaangse benamor atawa topez atawa aramis. Amung hayang aramis. Tukang bonang lamun cara make minyak maya. Yusuf. Lu kang saron. Bau naon euy? Lain bau keteb. Aduh aing. Mangga sarek mental lagu ah. Dewek heula atuh. Kiraku kudu adi heula salah atuh. Bareng. Ngigeulna duaan. Sagebruk geus da warong yang naik jiji acan ayo ketuk tiluin. Lagu naning nanung nanung naning nanung naning terak tak dong lakat det nah gitu lagu det ci ampun ting eta jago geus dilani urang jadi jago yang satir jago molor sok kadinya lagu ah ayo Ku
Production. Oleh melar sok inggih terlaksana ati ente oleh melar sok inggih terlaksana. Mengesia baik. Mengesia. Dia bisa tinggal juga. Modal siap baik. Modal tong siapa siap. Aduh. Modal siap baik. Mati siap yo. Bangsat. Kurang ajar siap. Aduh. Modal siap baik. Aduh, orang kareng aduh saya banget aingnya. Kurang ajar siap. Bangsat siap. Modal siap baik. Aduh. Bang ngajar sia gandeng wae bangsa teh. Aing keur sare teh ka Rubunta. Gandeng wae menitir teh aing sare. Heeh. Bang ngajar sia. Ayo udang sia lamunnya sia lagi. Ayo jago mah. Bang ngajar sia. Mengeus jang ulah sempal kap diguyunting pekarnya gara dariuk anak geng anak bapak tuh. Adinya sing tumanina anak geng anak bapak. Bapak teh pugu keur teugeuna hate. Rindik rincang dari rindik rincang jauh ambang di kayangan sidik bisa mangsohi da sidik bisa si horeng ambon sorangan bapak teh ambon sorangan majar maneh nganyam samat netekana bari motongan majar maneh rek mikaeman nyata nama demi kapala rini krincang ke jopoe duri pirinan sidik pisana sapopoe gening silielingan aduh sambil hidang dina upi dibentun melu-melu siningan abdi nina tekenging mah dikakelerkeun benyeng mana iya da benyeng mana benyeng di mending
geus abis tanya ada puguh mah da puguh kagungan deungeun benyeng mana benyeng mana benyeng mana benyeng di mana sisi bariki mending mana mangkurdi mending nu mana Nu mana cu? mending nu bela ka diri panutan mending nu bela ka diri kalau ada sok dipelan suka teuing mun ngahiji Raksaat Production. di pesan pegawai suka dibeli bupati suka dibeli bupati buah lobi itu buah lobi buah mangga Semar gelaring semar kuncung danau semar gelaring semar kuncung danau Siti bentar ya Kang Puputra Semar ya winangan mangga iya kersana lurah Semara Badranaya kasondong di Padepokan tumaritis sini bawonten pala putra sadaya anu nuju raos gogonyakan ing pangakonan Badranaya mangga deni raharasa pangandika ujang anak ing anak papacu teh teuing ulah rek sempal kapiguyon ujang Ari marga nu jadi lantaran puguh hate bapa teh keur bingung teu manghitung-tung susah nu taya sudana duka naon anu bakal kapanggih ku diri bapa ayeuna ujang deudeung teuing nyaah teuing